Ah, nempekeun rekan ah. Sugan nyaho ya, anu rek ngajual tanah ya, lumayan ya, jeung pila lah. Ka mana? Anu ngajar ka dinya. Aya tuh ka dieu. Urang aya perlu. Kabeneran pisan euy. Keur naon ngantai wae batur mah euy. Lah kieu we nguruskeun pipilaan. Justru saya teh butuh tanah euy, sugan apal informasi tanah. Jadi kumaha sih? Sabata sabaraha jadi sabata. Jadi mah lain bata kalah nyanyakeun tanah jadi bata kumaha ieu teh. Oh, maksudna ukuranan atuh. Tumak wah, tumak. Kalah naik numak dicoba eta jelema teh. Maksudna kumaha atuh? Per meter di dieu. Oh, per meter. Sabaraha di dieu sameter? Ayeuna teh geus rame loba pila di dieu teh. Asal mah 200.000 ge dijual per meter, era geus 500. Geus mahal, Mak. Ayeuna teh urang teh kabeh oge sasaha ge, Pak. Oh, duit tungkul 500 teh teh. Duit campur daun we, jamar gitu. Siap lain. Sok ari-arek tempat kieu atuh. Kos lain jeung balad wae lah. Gampang sok we urang panengankeun ye dijejeukeun ngunahkeun kira-kira pilana pantes enak. Yang penting mah hiji biasa bisa nganyuk teh. Aduh, aing mah nganjuk di mana jeung babaturan urang pusing. Nyanggo sok lah. Urang mah lajeng sasaha sok der. Arek nganyuk ngadilnya. Deal, nganyuk sok hayuk. Oke, bayarna bulan 2. Siap. Lamun di luhur bulan aya 2 berarti dibayar. Lamun hiji wae moal. Oke.